Wilujeng enjing sedena gas LPG 3 kg beki langka tur ngahuntul harga 24.000 di tingkat konsumen. Asfuria ibu rumah tangga di Desa Purbalingga, Kecamatan Kumbon, ngaduakan kasusahan ngalagas 3 kg di daerahnya. Sejarang kudu mudik ke desa-desa tetangga pikeun menangkan gas bersubsidi. Didinya geus aya kru anu bareng Bu Asfuria, urang persilakan. Nalika ditakena di warung sabaraha eta harga liter di wongko ieu. Anu ngejual eceran mah harga tukabuna 24.000. Sakitu modalna hargana da masih nya sakene menangna. Alesanana agen gas anu biasa digandungna di eta daerah sok beak stok. Terus kumaha tanggapan anjeun kana kebijakan ieu? Naha sangsara pisan pikeun masyarakat kumaha? Nya kerja lo biasa karasa pisan masalahna. Ayeuna mah mun temen heula atau buru-buru teh bakal menang. Sabar, Bu. Tuh geuning dan nomborkeun masyarakat setempat ieu kebijakan teh biasa pisan ditarimana nya. Ieu gas langka sebulan, hargana oge mahal, napi ka 24.000 per 3 kilo silinder. Sanajan langka tur mahal, Ida tetap usaha pikeun menangkan gas LPG bersubsidi sanajan di luar daerah, sanajan kudu gancang bersaing jeung konsumen sajan ayeuna mun teu mesen heula atau buru-buru pasti moal menang. Pokna sakitu wae beja anu tiasa didugikeun, nah hatur nuhun. Untuk harga 24 ibu rumah tangga di Desa Kumbon, Kecamatan Kumbon, di Desa Cirebon. 3. Nalika 1, 2, 3. aku taruh. Nalika eta kena di warung sabaraha eta harga liter di wongko. Nalika eta kena di warung sabaraha eta. Kok balik lagi, Mang? Hah? Oh iya. 3. Tanggapan anjeun kana kebijakan. Tanggapan. Jangan. Nya kerja lo biasa kerasa bisa. Nah, sangsara pisan. Kan nya kerja lo biasa kerasa pisan. Ini mah minta pesan hal kalau buru-buru. Tiga. Aku tinggal itu dulu. Kita pesan hal atau buru-buru tuh bakal menang. Kita berdua. 2, 3. Tuh gening. Yes, selesai tar. 3. Siapa? Ayo nama mun teu mesin heula atau buru-buru mah teu bakal menang. Bu sabar, Bu. 3. Ayo nama mun teu mesin heula atau buru-buru teu bakal menang. Bu sabar, Bu. Duh gening. Menang.